Mitra anu Mulia Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Geris Titisan Iblis. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara. Para mitra kaum dangu mangga urang teraskeun hanca dongeng nanya. Atuh nyaeta urang ngadongengkeun di kerajaan tempatna Cakrasena. Anu Nyakrawati ngabahu denda di eta guha para wargi sadaya. Cek ditinggaliano para wargi sadaya guha namun eta teh karaton namina guha Sirnaraga. Atuh anu Nyakrawati ngabahu denda nyaeta Prabu Cakrasena. Kasumpingan kuraina nu ngaran Nyimas Centringkeling. Anu mana Nyimas Centringkeling kantos ieu kawon ku alpukahna darta kitu para wargi. Kitu nya mangga urang teraskeun para mitra etang-etang hiburan pangbeberahmana. Kangjeng Raja Prabu Cakrasena niup deui awak Nyimas Centringkeling. Atuh harita datang angin ciciptaan tarikna keur kaluar. Tina bibirna Kangjeng Raja des neumagan awak Nyimas Centringkeling. Ngadadak Nyimas Centringkeling jadi oyag-oyagan ngan ayeuna mah jadi ngareunah. Komo sanggeus awakna teu oyag mah leuwih ngareunah deui kaayaan awakna teh karasa Nyimas Centringkeling lantaran ayeuna mah jadi tiis nyecep. Kumaha karasana Nyimas? Aduh ngarareunah ayeuna mah Kakang awak teh jadi tiis. Aduh hatur nuhun Kakang. Bagja rai teh ayeuna mah geuning. Nuhun rai ditulungan teu sangki Kakang sakti mandraguna. Nyimas Centringkeling sungar sengir sareng ngaserengeh bakating ku bunga. Ku ayeuna manehna ayeuna geus cager deui. Hahaha syukur geus tiis mah rai. Tandana geus cager geus leupas tina pangaruh hawa panas musuh. Cik bejakeun ka si Kakang kumaha mimitina. Kumaha lalakona pangna dirinya ngalaman kajadian kieu ha? Kieu sanyana mah Kakang, parabat Nyimas Centringkeling harita keneh nyaritakeun sakurnu kaalaman jeung kajadian kumanehanana. Tah kitu kayeuna mah Kakang matak heran puguh rai mah. Atuh cek Nyimas Centringkeling mungkas omonganana ka Kangjeng Raja Siluman. Waduh. Lain Sidarta nu matak mawa apes atawa nu nyababkeun ilmu anjeun teu metu Centringkeling. Tapi nu tete lama ilmu si Tabri nu tumiba ka dirinya nya ku pagawean si Tabri pangpang Sidarta bisa keluar lalembutanana tina raga badanna pikeun ngarebut Nyi Inah ti diri Nyimas. Aduh pika sabaleun atuh aki-aki POT nya make jeung ngarebut Nyi Inah padahal kurai teh rek dibawa ka Nyi Sukmawati pikeun engke nasebakeun ka Kakang. Hanya kalbet beunang karebut kula lembutan Sidarta nu dibarengan ku kekuatan ilmu si Tabri. Aki-aki lamukeun teh telo teh si congcorang murus teh. Bakating ku keheul ngomongna ge Nyimas Centringkeling bari teteh nyeran ka mana karaton nepi ka ingeun. Kangjeng Raja Prabu Cakrasena nu salila ieu jadi panangguhan Den Sukmawati. Nepi ka nya kakak seuri bangun anu ngeunah-ngeunah keur ngabandungan sikap Nyimas Centringkeling mangsa harita. Tesangka atuh tesangka rai kawentar gagah perkasa luhur ilmu jembar ku pangabisa bisa eleh keneh ku pantar si Tabri. Jabati eta panyai teh sarua jeung Kakang bangsa Siluman nu bisa mancala putra mancala putri betna make bisa eleh ku bangsa manusia bet eleh teuing hirup teh ku bangsa manusia Centringkeling. Kakang takaraeun puguh rai teh eleh ku bangsa manusia teu sangka bisa eleh ku pantar si Tabri padahal mah kudu sajen mah teu sieun jeung can pernah eleh. Aduh heran rai teh heranaker geuning Kakang. Nyimas Centringkeling ngomong kawas ditujukeun ka dirina pribadi. Aya teu sieun ku bangsa manusia sajen geuning anjeun jadi patalukan Sukmawati. Daek dititah naon bae ku manehna naon sababna lain eleh pan ari kitu mah. Ih, ari Kakang Prabu kuring mah lain eleh lain nurut pangna daek nurungan sotenan ka Sukmawati apana demi Kakang supaya awewe atau mojang-mojang nu ubar ka manehna engkena disebakeun ka diri Kakang pikeun kalancaran kana sakur pagawean Den Sukmawati dibantu kurai kitu
engke dipakai tumal kitu lahiriah nama ikan nyata nama apaan dipakai beker batur kakang nuhun ye kakangnya rai ditulungan ku salira nepi ka ayeuna rai teh cager sehat sabihara-bihari. Memang kaharti kukula omongan maneh centring. Tapi bejakeun ka Den Sukmawati yen dinamikeun tumal ulah lat-lat teuing. Kudu mayeng, kudu dina waktuna. Ulah sakahayang manehna tapi kudu sakahayang kula. Kalayan samangsa saminggu deui ti ayeuna, mangsa malam Jumat kaliwon geus waktuna Den Sukmawati mikeun tumal. Turu bejakeun ku maneh centring, yen mojang nu diharepkeun ku kula taya di lintang nyiina. Mun teu nyiina nyanyi titi, Bata kudu ditarekahan sangkan eta dua mojang bisa benang kabawa ku Den Sukmawati. Lamun Den Sukmawati saminggu ti ayeuna teu mere tumal, demikeun mojang geulis mangka kasaktian jeung kadigjayaan anak kula bakal dicabut. Nya kitu deui kageulisan bakal ilang. Manehna bakal ngajanggelek jadi saurang nini-nini bejakeun ku anjeun centring. Tangtu dibejakeun kakang. Dan kakangnya ulah kejem teuing lantaran teu gampang newak eta dua mojang teh Nyi Titi tapi ka ayeuna teu can tanyahoan di mana ayana. Nyi Inah beti tayungan ku akina nyatana si Tabri aki-aki lebokeun tetelo teh si congcorang ngurus. Wah, kuhala kula mah teu hayang ngadenge soal eta. Soal bangga teu kula mah teu hayang ngadenge soal bangga centring. Keur naon ku kula dibere peris setitisan iblis. Lamun sagala rupa pagawean teu ngadatangkeun hasil, jeung keur naon dibantu ku anjeun centring lamun eueuh hasilna mah? Nyakeun urang belaan terus ku diri rai, sangkan Sukmawati teu pindah pilempangan, teu pindah dunungan. Ayeuna mah rai rek mulang heula ka dikatunya kakang. Bra rai bra. Cedok nyimas centring keling nyemah hormatna kerekan jadi lancik. Geus kitu mah kaluar ti jero karaton nagri Raga Purnama. Sanggeus manehna aya di luareun karaton ngajanggelek kayan karaton malih warni jadi guha nu katelah guha Sirna Raga. Siung belesat eta siluman awewena katelah nyimas centring keling ngablesat tinggalkeun eta patempatan ngablesat di jomantara maksudna sejam mulang heula ka pamatuhanana atawa kasarakanana kasebut warudoyong pasir caringin. Pamiarsa anu mulya, unggal peuting saminggu lilana di imah padumukan biocoh diayakeun tahlilan. Nya kitu deui di imah Aki Tabri di Padasuka saminggu lilana ngayakeun tahlilan. Sapeuting rejeung ti mimiti Aki Tabri jeung Darta ngaluuhan heula di imah Nabi Ocoh di Gawiru. Mun geus rengse tuluy pindah ka Padasuka nu maturan unggal peuting lolobana we loba-loba ka asup Pak RT UH jeung Mang Kohir. Babarengan ngaduakeun sangkan Mang Suhadma jeung Bitarmi nu parantos mulih ka jati mulang ka asa di alam kuburna ditampi iman Islam, dihapunten sagala rupi dosa perdosaanana, dicaangkeun di alam kuburna ditempatkeun di tempat anu mulya munggu Allah. Si Odet jeung Jang Udi pohara satyana marengan Aki Tabri beurang peuting tara ka mana-mana sok aya we di Padasuka. Nya kitu deui Kajang Darta pohara nyaheunana. Pohara satuhuna nepi kakayan si Odet jeung Jang Darta siga adilan ceuk teh sanyana. Dina mangsa beres tahlilan Aki Tabri saeutik demi saeutik nurunkeun ilmu panemu jampe pamake Kajang Darta. Nepi ka ilmu lahir ilmu batin ku Aki Tabri ditamplokeun Kajang Darta. Dibirid di mangsa peuting geus poe isu. Mangsa ti beurang anu hartina dibiridna teh saminggu ti satutasna hajat tujuhna. Ayeuna dihanca unggal peuting lamun rengse teh marengse tahlilan. Atuh saminggu lilana digembleng ku Aki Tabri kayan Jang Darta asar gereung oge diri manehna ayeuna mah teu kosong bolos terong teuing. Cunuh kana waktu ningang kana mangsa nitih wanci nu mustari nincak mangsa nu sampurna. Yen poe isukan pimiangeunana Jang Darta. Lantaran poe kamari rengse hajat tujuhna Bitarmi. Atuh tadi beurang mah hajat tujuhna Mang Suhadma. Lantaran basa maot nage beda sapoe. Peuting harita Jang Darta keur pada ngariung di tengah imah Aki Tabri. Didinya aya Nyi Inah. Harita teh si Odet jeung Mang Kohir, Jang Udi jeung Pak RT UH Araya keur njawalakeun soal pimiangeun Jang Darta dina poe isu. Aki Tabri jeung Nini Esih panjang lebar mere piwejang
mere papatah Kajang Darta sangkan dina poe eta miangna isukana kapasir Samoja bisa ngadatangkeun hasil nu nyugemakeun bisa nginsapkeun Den Sukmawati bari daekeun nemikeun keris titisan iblis ngarah teu dipake teu bener keur ngajaga supaya ulah aya di korban katelengesan nu ngagunakeun ilmu jahat jeung ngagunakeun keris titisan iblis nyaeta teu aya deui nu bisa ngagunakeun teh Iwati Den Sukmawati. Sora jangkrik nu ngikrik di tema kuriang nagaang nu ngidangdam cari cangkas nu mata kuaas jadi papaes peuting jadi saksi kana kaayan Jang Darta nu keur narima piwejang ti Aki Tabri mangsa peuting ayeuna. Jang Darta kalayan husu naker yakinna dirina moarek baha bakal narima kana sakabeh piwejang ti Aki Tabri. Basarengse Aki Tabri mere piwejang ka Jang Darta. Pak RT Uha jeung Mang Kohir marulang kalemburna di Gawiru atuh Nini Esih jeung Aki Tabri geus arasup ka enggon. Da cenah tunduh nya kitu deui si Odet jeung Jang Udi pating goledag di tengah imah tinggal Jang Darta jeung Nyi Inah anu masih keneh nyaring manehna paduduaan dari yuk di tepas imah bari ngararasakeun angin peuting nu tiis ngadalingding Nyi Inah najan manehna nyaho yen Jang Darta teh beubeureuhna Nyi Tita tapi sanggeus saminggu leuwih rerejengan bet make aya rasa sejen nu ngancik dina tungtung hate aya hiji perasaan nu hesena kerepikeun digambarkeun ku caritaan. Ari pek poe isukan waktu Jang Darta baris ninggalkeun lemur bet ngadatangkeun rasa melangjeng keung bet ngarasa tu genah deui asa leungiteun siga namun isukan eueuh Jang Darta ngan duka ari perasaan Jang Darta mah da ku Nyi Inah can bisa kakobet najan kumaha manehna tacan bisa neguh nah aya rasa naon saenyana nu ngancik dina batin Jang Darta ngeunaan kaayaan dirina. Atuh nanyakeun oge teu wani ngedalkeun perasaan aneh geat ka Jang Darta can wani ku ngingetkeun yen Jang Darta teh milik anu sejen milik Nyi Titi leuheung mun nya Nyi Titi teh geus maot ari maapan aya harepan masih kena jumeneng jadi kana tangtu gede kamungkinan rasa kacinta Jang Darta ka Nyi Titi masih keneh kuat masih keneh nganteng pageuh naker. Sanggeus lila jerempe taya nu ngomong galindeng Nyi Inah ngamimitian muka obrolan ngarah kaayaan teu tiis deui sepi jempling. Kang Darta, cios dinten enjing Kang bade angkat. Moho Nyai cios akang enjing mios. Margi kitu apan piwarangan Aki oge. Jabi ti eta memang akang ge tos teu sabar hoyong geura ngajorag ka pamatuhan Sukmawati. Kahoyong mah apan ti kapungkur ge kitu ti saprak akang aya di lemur. Nanging apan kapungkur diwagel ku Aki. Nanging ayeuna mah parantos ieu beres sagarupina. Kalebet mulasaran ngantunkeun dugi kahaja ieu tujuhna tuang ibu sareng Mang Suhadma. Tema Jang Darta sora semu anu peurak dibarengan ku geter hate pinuh ku rasa sungkawa. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Mitra anu mulia harita Nyi Inah tuluy nyarita deui mugi-mugi atuh nya Kang Den Sukmawati teh daekeun insaf kalayan keris titisan iblis disangakeun ka akang nya kitu pisan dohoyong sareng pangharepan akang ge Nyai ngarah teu aya di korban nu sanesna tos cekap nu janten korban teh pun bapa sareng Mang Suhadma kali tuang ibu ulah aya di nu sanes kolebat beungeut anu jadi bapa bet ngalangkang nembongan bangun anu ngageuri hayang dipikarunya kudu jadi anak leungit eta sawangan jadi bapak kolebat beungeut bitarmi jeung Mang Suhadma nembongan pilih genti jeung Mang Jang Darta gancang usap beungeut bari istighfar. Nyi Inah mencerong ka Jang Darta bari ngarasa heran pedah hayang Jang Darta ngusap beungeut bari istighfar. Kunaon Kang aya naon? Teu aya naon. Sajabi ti eta Kang bade maluruh kaayaan Nyi Titi teh sanes? Mohon. Di mana atuh anjeunna teh nya Kangnya? Duh katuh Nyai, kewajiban akang pikeun maluruhna. Pikeun milarianana muga-muga anjeunna masih keneh aya di kieuna. Masih keneh jumeneng keneh. Piduana wae ti Nyai, mugi sakur pagawean akang sing ngadatangkeun hasil. Mugi-mugi atuh nya Kang upami akang teu kaabotan mawi teh hoyong ngiri, pala ngiri.
Jangdarta neuteup seukeut. Lalauna Nyi Inah nemalan bari jengluk tungkul. Ngiring teh ngiring ka mana maksudnya teh? Cek Jangdarta api-api can ngarti. Mengiring sareng akang ngiring ka Pasir Samoja. Utamina mah ngiring berjuang Kang patali. Abi hoyong ngayakeun balitungan jeung dirina Sukmawati. Nu sakitu kejem jeung telengesna jabati eta. Oge hoyong ngalepaskeun rerencangan nu sanesna di ditu. Diantawisna Wiwi Nani Nung euy sareng Eti. Tah kitu engkang, mugi engkang teu kaabotan. Dariana keur Nyi Inah ngebrehkeun permaksudanana, nerangkeun kahayangna yen manehna hayang marengan Jangdarta ka Pasir Samoja. Ari ceuk akang manyai ulah wakapalai ngiringkeun da aya akang jeung Kang Odet oge Kang Udi nu baris nyarengan ka ditu mah Nyai. Nyai mah sae antos we di dieu sarengan Aki kalih Nini atuh sawaktos-waktos panglongokeun di Ocoh sareng pun biang di Cimariuk kitu ge pamikersa kumaha satadina abdi hoyong mulangkeun ka nyeri sareng katugenah Kang sakantenan abdi hoyong maluruh pun bapa margi dugi ka ayeuna pun bapa teu aya mulih nanging ari ku akang teu diwidian mah abdi ge moal maksa Kang. Nyi Inah dumarida bangun ku Cibahat. Nyai akang sanes alim disarengan nanging ageung resikona ageung bahayana upami Nyai ngiring. Nyai panterang ku anjeun lain Sukmawati lain jelema samanea manehna kasebut jalma luhur elmuna bari boga panangguhan bangsa siluman jadi seug upama ukur gaduh pamaksadan kitu ukur kahoyong pancilaka urang kedah ngahareupan keris titisan iblis teh dina ngoning mulangkeun ka nyeri teh kudu make perhitungan Nyai. Dina ngoning mulangkeun ka nyeri tanpa perhitungan nu mateng mah bahaya keur urangna Nyai. Janten wayahna Nyai di dieu heula. Perkawis tuang rama nya sakantenan ku akang baris di Paluru. Manawi sareng manawi baris mendakan laratanana geussan anjeunna. Tah kitu Nyai mugi ulah ku ciwa mana. Lami pangitan akang teh nya. Nya teh acan tiasa ditangtoskeun sadinten dua dintenna. Nyai margi lalampahan teh nu teu acan kantenan. Teh acan tiasa ditangtoskeun ti ayeuna Nyai. Nya mugi-mugi we sing lancar sing ngadatangkeun hasil. Pidu ana wae nu ku akang ditedak. Teu kedah disuhunkeun Kang abdi ngaduakeun ka silere akang. Jep nu ngarobrol jempe. Bangun nu beak piomongeun sedeng kaayan laju maju ka peutingnakeun. Kaayan beuki peuting beuki simpengan kaayan di luhur. Bulan mimiti nemongan bangun anu hayang milu nyaksian kana kaayan Jangdarta jeung Nyi Inah anu keur paduduaan ditepas. Sanggeus radalila jarempe pok Jangdarta nyarita. Nyai tos wengi teh yu urang kalebet geura kulem anggur. Mangga Kang. Jung narangtung arasup ka jero imah najan sanya namanya. Nyi Inah masih kene hayang marengan Jangdarta. Masih kene resep paduduaan ngobrol di dinya mangsa peuting ieu. Tapi da teu wani nolak kana pangajakna Jangdarta. Mun nolak nyebutkeun mung sok sieun Jangdarta ambekeun. Jeung najan hatena ngabogaan perasaan nu mandiri. Nyi Inah teu acan wani nagerakeunana. Nerangkeun sacara terus terang ka dirina Jangdarta sok sieun melengkung bekas nyalahan jeung lamun ngabandungan sakur omongan Jangdarta geuning Jangdarta siga nu pohara gede duriatna ka Nyi Titi. Sanggeus asup ka jero imah Jangdarta goledag ngagoler di patengahan digireun si Odet jeung Udi sedengkeun Nyi Inah asup ka kamar manehanana teu kaluar deui duka terus sare duka tuluy ngalamun nya kitu di Jangdarta nu ngagoler gigireun si Odet jeung Mang Jang Udi pagaweanana terus nyileuk henteu terus sare nu nyata manehna harita ngumar lamunan hatena rusras cus-cos loba kainget ka ditu ka dieu bareng jeung kaayaan harita dina peuting anu sarua kacaturkeun di jero kamar. Nyi Wiwi di kamar 15 gedong padumukan Sukmawati. Harita dua mojang geus 5 peuting. Babarengan keur ngobrol paduduaan tayalian jadi bahan obrolannya eta nyaritakeun kajadian tali beurang basa maranehna ngagelutan ka diri Ki Burak. Memang tadi mangsa lohor Ki Burak sacara teu disangka-sangka asup ka kamar Nyi Wiwi. Kebeneran pantok kamar teu ditulakan teu dikunci ti jero. Jadi babarieuna keur Ki Burak asup ka kamar. Mangkaning harita Nyi Wiwi jeung Nani keur sarare aripang nama sare beurang-beurang sabab ti peuting sok mineng nyileuk sok mineng ngayakeun obrolan ngayakeun babadamian ngatur pilampaheun ngayakeun babala gempagan pikeun nyalametkeun diri
jeung nu penting mah pikeuna males kanyeri nu matak mun berang Wiwi jeung Nani nu kiwari ditunda di sakamarkeun teh sok sarare bae. Ki Burak lain deui ambekeunana eta dua pasien berang-berang geus sarare. Paingan harita para mitra di jeroan sinadahar teu kalaluar atuh. Atunya kitu deui keur sarare meuni bangun nikmateun aker. Nya tuluy dihudangkeun ari sugan teh moal ngambek. Ari ieu barang hudang tuluy duanana ngarontok Ki Burak. Atuh Ki Burak ruksak awakna padanya saak pangpang mah beungeut dicakar. Nepi ka raca para mitra ruksak tepak ngorowot Nyi Wiwi jeung Nani. Malah mah teu cukup ku sakitu, angeunna ditonyok segala rupa kayan Nyi Wiwi jeung Nani siga jeung musuh we ka Ki Burak teh. Atuh Ki Burak koceak dengek. Terus lumpat keluar kebat keluar ngan basa manehna datang ka hareupeun kamar Sukmawati. Diketrokan tayang nu nemalan nya terus we muru ka kamar manehna ngareureuhkeun ka aya dirina nu tas meunang panyiksa ti dua wanoja. Sedang wanoja teh atuh para mitra dina kaayaan keur kitu mah toh pati jiwa raga. Eukeur mah eukeur manehna niat kadinya ge hayang mulangkeun ka nyeri kari-kari ayeuna aya Ki Burak di dinya. Para wargi anu mulya dina peuting ieu katara paroman Nyi Wiwi jeung Nani bangun anu sugemaha teh. Nemongkeun paroman pinuh pikabungaheun pangpang nama ngarasa atoh jeung bungah ku ayeuna geus hasil nyiksa diri Ki Burak nu dianggapna cucungah asup ka kamar manehna tanpa idin jeung ambak ku ayeuna manehna dihudangkeun sakitu keur saret ibra. Hayang seuri teh mah ku kalakuan si Burak basa tadi beurang Nyai. Manehna nepi ka kokoceakan bari terus dipaparetot kaluarnya cek Nyi Wiwi bari memenera buuk anu kusut. Keun we teteh lah sugan kapokeun ayeuna mah keuheul atuh da make kumamani asup ka kamar urang bari teu permisi heula. Sangeunana pisan mun kongang mah hayang maehan ka si atah adol teh. Teh Nani bari monyong-monyong we ngomongna teh. Kari urang we mere warahan ka si Sukmawati ngalah ulah gagabah. Ngan ulah gagabah lantaran najan kumaha si Sukmawati pohara bedana jeung si Burak. Si Burak kana tangtu laporan ka si Sukmawati teteh. Keun bae da teu sieun ieu malah dina peuting ieu ge. Di dieu kudu aya hiji kajadian anu ngageunjleungkeun. Urang pancing si Burak atawa si Sukmawati atawa syukur-syukur duanana datang ka dieu. Nyi Wiwi nerangkeun permaksudanana. Upami Ki Burak sareng si Sukmawati tos ka dieu bade kumaha sikep urang duaan teteh? Dari anak keur Nyi Wiwi tumanya manehna katariku omongan nu jadi sobatna. Urang sateka pola ngalawan engke terus kabur geus leuwih ti heubeul urang aya di dieu nya ayeuna peuting ieu waktuna nu alus pikeun urang ngayakeun pertindakan. Mun urang cicing-cicing bae bahaya lantaran mun urang geus sadijieun tumal mah urang moal bisa aduh ieung deui. Nya kitu malah kudu ngayakeun Rajapati kudu aya nu paeh salah saurang di antara nu duaan. Mun teu si Burak si Sukmawati pisan dipaehan. Nyi Wiwi kerung bari mencrong seukeut ka Nani. Bener teteh kudu anu paeh salah saurang pokona mah. Daria ngomongna Nani. Kunaon make dipaehan Nana? Nah rek dicekek wae atawa dikumaha? Jeung dipaehanna kunaon atuh dipaehanana? Nyi Wiwi tumanya. Ku ieu Nani ngacungkeun hiji pakarang tetelah hiji peso nu biasa dipake sak-sak sik-sik di dapur. Wiwi mencrong lila pisan kana eta peso red ka Nani anu nyekelna red di kana peso ngarasa heran. Nah meunang ti mana eta peso? Jeung kumaha carana make aya dina leungeunarni? Manehna salila ieu babarengan sakamar teu nyaho sacogobuk aya di diri Nani aya bogaeun peso. Kana tangtu si Bulak anu bakal modar ku ieu peso teh lantaran ieu peso teh teu pohara seukeutna teteh. Pokna Nyi Nani bari terus ngacung-ngacungkeun peso sigana teh kaayaan Wiwi geus olohok heraneun nu diantep we teu ieu dipirosea ku Nani teh. Peso meunang ti mana teteh? Kei ngolot ge emeh ku abdi teh ditukeurkeun ku duit. Basa abdi tadi keur eueuh saha samemeh ngagolehe teh. Abdi ka dapur heula ku bi emeh dibikeun asal ulah ribut ka sasaha oge cenah kitu. Sukmawati ge moal nyangkaeun yen pembantuna purah masak di dapur pikeun ieun peso mah pokona mah geus aya di abdi mah tenang cenah. Pokona mah moal nyangka kitu ceuk eta pembantu Neng Sukmawati teh. Urang cobaan heula ka si Burak kitu teh nya. Ngaso heula ngaso.
para wargi kaum dangu harita para wanyi wiwi telu nyarita kade urang kudu hati-hati hari lantaran ajan kasebut natibang tiba deganya kiburak telin hartina eueuh kabecusna ngan manehna tangtu ngabogaan ilmu nulinuhum pangna tadi cicing wae disiksa ku urang duaan sigana masih nu dicarekan atau diambek ku dununganana dawuh parentahkeun ngalawan ku kituna urang kudu tetep hati-hati mangala teteh abdi baris tumut kana piwarangan sang kapalai teteh ayeuna mah tuna heula tahanapeun bantal eta pesotenan engke mun aya kesempatan nu hade kakara digunakeun ngan urang kudu api-api gelonyaan malah urang api-api ngamuk atawa gelut ngara datang ka dieu si burak atawa Sukmawatina teu naon lah ngara jiga urang nyabokan nyaan ngorowot nyaannya kos basa eta nya aduh basa eta masih kena karasa peurusna teteh meni nyeri geuning nyeri saeutik mah jamak atuh lantaran perjuangan teh kudu aya pangorbananana henteu kudu ieu jadi pikiran nu penting urang bisa maleskan nyeri bisa mulangkeun katugenah ka si burak jeung Sukmawati mun urang bisa kabur urang bisa ngabebaskeun ulian atau sakurang-kurangna urang nyingkah heula ti dieu engke mun geus jauh urang mentak ka tulung ka batur ngaran teh ka dieu bisa barengan nyalah mending kitu we nya ayeuna urang jempe heula nya tetehnya engke ngapeuting kakara urang nyieun ka bonaran kumaha kitu teteh bener mending kitu we ngarah bisa gancang kalaksanakeun maksud urang teteh geus kaseli lari-lari teuing di dieu teh tetep kudu iatna jeung hati-hati ngan mun sakira eueuh lolongkrang nu alus ulah nyieun tindakan naon-naonnya bisin tamah cilaka ka urang mah mangga teteh sabada nyinani muna pesok pakahanapeun bantal goledag ngagoler ari tunyangeunana Nyi Wiwi masih kena diuk bangun anu keur mikir anteng naker sigana keur ngatur siasat supaya rancangna bisa ngadatangkeun hasil Ki Burak najan kayan geus pohara peutingna malah geus ngagayuh ka mangsa janari leutik tapi can sare manehna ngaharuk sorangan di kamarna kaluar ge kawasna manu hoream kunili kayan cadi peuting manehna ayeuna hoream pikeun ngaruris kamar-kamar pasena beungeutna masih kena karasa peureus urut dikorowot jeung dicakar tadi ku Nyi Wiwi jeung Nyi Nani angeun masih kena karasa seueur dijejek nyeri di hatena di lantaran basa manehna lumpat muru ka kamar Nen Sukmawati bari geus nangtung hareupeun panto kayan di jero kamar jempe ku manehna diketerokan kana panto eueuh nu nembalan padahal manehna yakin Sukmawati aya di jero kamar kunaon eueuh kaluar kunaon teu nyampeurkeun tug nepi ka ayeuna dirina Ki Burak can papangi deui jeung Nen Sukmawati sakitu kaayaan bieu geus peutingna keur waktos nasee para mitra dugi ka dieu heula